Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, wargi-wargi baraya, pecinta dongeng Sunda nu dimana bae ayana. Alhamdulillah, kalayan kudrat ilahi Robbi qadarati maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana ka maanah katut nyetitin anu mana nyatana kama anah katut nyetitin kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana di lembur Cibubuay anu mana kiwari sarkum teh boga rancana nyaeta rek nyerahkeun Nyi Sarah cenah mitra eta hanca teh nya kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Kasugri kaum dangu gancangna carita kocapkeun poe isukna harita teh wanci pasosore sarkum kakara balik ti pasar nganterkeun domba jeung hayam sadatangna ka imah brus mandi bebaresih terus disalin baju meni rapih samalah teu poho nyisiran sanggeus kitu juru turun kaburuan terus ngagedig leumpang rurusuhan rek ngajugjug ka imah Bah Ijon. Hatena geus gilig sarta moal robah deui lamun dina poe tarik nepungan Nyi Sarah pikeun mungkas urusan rumah tanggana. Sarkum geus teu mikirkeun kana kayaan hate Nyi Sarah. Rasa kacinta anu baheula sakitu gedena geus laas. Da puguh hatena geus ngait meulit teu bisa poho ka Nyi Sawitri pamajikan anu anyar. Teu kacatur di jalana. Sarkum geus anjog kanu dituju terus nangtung di pakarangan imah kabeneran harita teh aya Bah Ijon anu keur ngomean pager nya atuh barang nempu aya nu datang teh meuni curing hak terus melong kanu kakara datang anu tetela geuning sarkum minantuna nempo kitu Bah Ijon meuni molohok panonna rutret nitenan kana tangtungan sarkum ti luhur nepi ka handap anu katingali geus loba pisan robahna. Papakeana ginding awakna lingsik jeung bersih beda pisan jeung tangtungan sarkum anu baheula nya puguh bae Bah Ijon teh rada pangling nempo kitu mah jung harita nangtung terus melong bari kerung. Sampurasun Abah sanggeus aya di hareupeun Bah Ijon sarkum uluk salam. Rampes Bah Ijon ngawalon bari jeung rada gugup kadatangan kuminantuna teh. Da puguh hatena rumasa lamun baheula mah mindeng pisan ngahina sareta lobangan nyerikeun samala saeutik oge teu daek ngaku kanu jadi minantuna. Kumaha Abah damang? Ceuk sarkum bari seuri solongkrong ngajak sasalaman sarta gap ditampanan. Cagod Abah mah cagod. Nya nuhun atuh Abah hari damang mah. Margi eta pisan anu disuhunkeun ku abdi siang kalayan wengi supados Abah sakula wargi aya dina kasehatan sareng kasalamatan.
Kitu ceuk Sarkum panonna neuteup ka Bah Ijon anu keur ngajanteng hareupeun. Tina sikepna katempo bangun anu samar pola samarampa kawas anu rada era. Sabab ayeuna mah nyaho kana kayaan Sarkum anu geus beda jeung baheula. Sarkum, Abah teh rada heran ieu teh. Nya harek aya perlu naon beut datang ka dieu? Sok kancang geura caritakeun sareta teh kudu loba ngomong anu teu pararuguh ngaragancang ka hareuti. Bah Ijon harita gancang tumanya kanu jadi minantuna. Da puguh hatena geus teu sabar hayang geura nyaho kana maksudna. Hahaha, keheula atuh Abah mung cing sabar. Salse we teu kedah buru-buru da moal ka mamana panginten Abah teh. Bener eta oge Abah teh moal ka mamanya. Tapi Abah teh geus teu sabar hayang geura nyaho kana maksud si laing. Nya harek aya perlu naon datang ka dieu teh? Tanya Bah Ijon bari melong ka Sarkum. Kieu Abah, abdi ayeuna ngahaja dongkap ka dieu, tapi sanes ngan saukur lantung tambulaku datang tanpa saja. Margina tangtos ayeuna datang ka dieu teh ngagaduhan maksad sareng tujuan. Nya utamina mah bade nepangan ka salira Abah, tak kitu? Walon Sarkum ngajawab kalayan sopan. Oh, jadi rek aya perlu ka Abah. Sumuhun daras kitu pisan. Ya lamun kitu mah hayu atuh ngobrolna urang di imah ngarah jongjon. Da teu puguh hari ngobrol bari ngajanteng kieu mah. Ceuk Bah Ijon kakaraeun make jeung ngajak asup ka imah. Da biasana mah tara. Mangga abdi mangiringan. Nya geus kitu mah. Bah Ijon terus ngaleos asup ka jero imah. Dituturkeun ku Sarkum satuluy nagek dariuk dina kursi pahareup-hareup. Nyai, cing mawa cai ka dieu. Aya semah yeuh anu kudu disuguhan. Bah Ijon ngagero ka anakna Nyi Sarah. Aya semah saha Abah? Teu kudu loba nanya, hayang nyaho masok gancang ka dieu geura kaluar. Nyi Sarah anu keur nilepan baju di jero kamar ngarasa panasaran. Nya teu talangke terus harita kaluar. Baranggok ka tengah imah puguh meuning ngajenghok reuwas, tapi campur jeung atoh lantaran empo Sarkum anu jadi salakina aya di dinya. Kang Sarkum, ceuk Nyi Sarah ngagero. Hatena kacida pisan ngarasa bunga da puguh geus lila teu panggih. Samalah lamun pareng boga niat hayang nepungan, keukeuh bae teu bisa. Lantaran sok dihalangan kuno jadi bapana anu kawentar gede ambak. Sarta sagala rupa kahayangna estuning teu bisa dipungpang. Sarah, ceuk Sarkum bari melong ka Nyi Sarah. Panoneuteub meuni anteb kana rupa jeung tangtungan bojona anu ayeuna mah katempo pangawakana rada begang, da puguh loba pikiran anu mata kruwet kana hate. Kang Sarkum, kumaha akang damang? Tanya Nyi Sarah harita terus nyampeurkeun song ngajak sasalaman. Teu talangke gap ku Sarkum di tampanan bari diteuteub. Akang mah pangesto. Kumaha ari Nyai Cagor? Jawab Sarkum bari teu leupas tina paneuteupna. Alhamdulillah abdi oge pangesto Kang. Nya syukur atuh ari Cagor mah. Kamana ari barudak? Sarkum nanyakeun anakna nu harita teu katempo. Puguh oge barudak mah ngiring ka ambu tadi teh. Eta ka warung Ceotih meser samelen. Sakantenan cenah hoyong jarajan. Tapi barudak caragor. Teu kedah hariwang Kang. Da barudak mah duanana oge sarehat. Kitu gunem caturna Nyi Sarah jeung Sarkum disaksian ku bapana. Nyai, sok atuh kadinya nyokot cai. Sakalian jeung lalauhna kaparengan aya cau Amon anu gede teh geuning menang meuyeum Abah. Ceuk Bah Ijon tara-tara ti sasari. Ayeuna mah make jeung nitanyuguhan. Da puguh ari biasana mah boro-boro ka kitu. Kadatangan oge ku Sarkum teh embung narima. Nya ke antosan heula atunya Kang. Jung Nyi Sarah nangtung terus ngaleos ka dapur rek nyadiakeun susugo. Ari Bah Ijon gunter ngarobrol jeung Sarkum.
nya teu sakumaha lila geus norojol deui bari nanggeui baki anu dieusi ku cai enteh 2 gelas. Ditambah cau Ambon sasikat meuni garede. Wajid sirsak sakelar sok ditunda dina luhur meja hareupeun Sarkum. Mangga Kang ngaleueut. Ceuk Nyi Sarah terus gek diuk teu jauh ti Sarkum. Nyajang sok kadinya asan heula cau Ambon jeung Wajid sirsaknya ka resep Abah. Menyingeun eta teh amis jeung seungit. Mangga Abah hatur nuhun pisan katampi ku abdi. Tembal Sarkum gap kana gelas regot nginum. Geus kitu gap kana Wajid sirsak. Sanggeus dibuka bungkusna am dihuapkeun. Nya karasa Wajid teh meuni amis jeung seungit. Nempuk kitu Bah Ijon oge nurutan itung-itung maturan kaminantuna ngarah jadi leuwih akrab. Kitu maksudna mah. Jang si Sarkum, sok gancang caritakeun ka Abah. Nya harek aya naon datang ka dieu teh. Kawasna moal salah ceuk sangkaan Abah matang tu ujang cerek mapageun Nyi Sarah anak Abah. Lain kitu, sabab Abah oge geus ngadenge lamun kahirupan ujang ayeuna geus robah pisan robahnya. Nya cohagna mah geus aya dina kamajuan. Ceuk kasarna mah teu balang sakawas baheula. Bener teu caritaan Abah teh. Ya alhamdulillah Abah. Ayeuna mah hirup abdi teh teu cara baheula teuing. Samalah bisa disebut cukup ku ayeuna mah. Nya bener sabab ku Abah oge kasaksian. Samalah geus loba ngadenge kana bejana Cibatur. Tah kulantaran kitu, lamun ayeuna ujang boga niat rek mapageun deui anak Abah, pek bae satuju sarta ngidinan. Jeung deui geus moal rek ngahalangan. Nya sakumaha caritaan Abah baheula anu geus ditepikeun. Lamun ujang geus bisa ngaronjatkeun kahirupan, pek bawa deui pamajikan ka imah sangkan bisa ngariung deui sakulawarga. Tah ngeunaan lalakon anu geus kaliwat, ti saret ayeuna ulah diinget-inget deui. Kitu ceuk Bah Ijon nyarita narada panjang tur daria pisan. Barang ngadenge caritaan sarupa kitu. Sajongjongan Sarkum ngahuleng lantaran jelas Bah Ijon teh nyangka lamun kadatangana tang turek mapageun Nyi Sarah bojona. Sok padahal paniatan Sarkumah lain kitu. Samalah kacida patukang tonggong. Sabab Sarkumah datang kadinya teh tayalian rek nyerahkeun Nyi Sarah anu jadi bojona. Ya, kieu geuning aing geus kolot mah batuk jang. Yang Sarkum, kunaon make ngahuleng? Bener kitunya pamaksudan cerek mapageun anu jadi pamajikan. Atawa kumaha cing sok caritakeun. Kieu Abah. Mung satu acana hatur nuhun pisan wireh diri abdi tos gasik ditampi enggal dipariksa. Ya. Ari anu salaresna mah kadongkapan abdi ayeuna ka dieu teh anu kahiji seja nyanggakeun silaturahmi ka salira Abah. Margi abdi teh tos lami teu nempungan. Tah anu kadua, abdi teh kacida pisan hoyong pendak sareng pun anak anu dua deui. Da puguh tos teu kiat kusono nya sok sanajan salemur oge jarang amprok. Lantaran jelas sok dicarek ku Abah. Ari anu salajengna abdi teh bade mundut dihapunten ka salira Abah. Ka ambu kitu deui kapun bojo Nyi Sarah. Kitu ceuk Sarkum ngawalon kana caritan Bah Ijon kalayan daria. Sarta kaharti ari Nyi Sarah jeung bapana saregep ngabandungan. Yoh, kitu maksud ujang teh. Nya heug cang tuku Abah oge sagala rupanya anu geus kajadian baheula, ngan baheula deui baheula.
sakabehnya rek dihampura. Sumuhun hatur nuhun Abah. Nya kitu deui Abah oge sarua kudu dihampura ku Ujang. Dan cadan rumah asa gede kasalahan. Jeung deui geus loba nganyerikeun kana hate Ujang. Ceuk Bah Ijon sanduk-sanduk menta dihampura ka Sarkum. Da puguh rumah sapisan lamun dirina oge geus loba nganyerikeun kana hati anu jadi minantuna. Nya sami-sami Abah. Sagala rupi kalepatan Abah sadayana ku abdi tos dihapunten. Nyati saret ayeuna mah urang silih bebaskeun supados teu matak janten ganjelan kana mana. Nya bener satuju pisan Abah oge. Sareta ti ayeuna Abah teu kaberatan lamun Ujang rek kahiji deui jeung Nyi Sarah anak Abah. Hatur nuhun Abah nanging. Ceuk Sarkum nyaritana teu kebat. Bah Ijon melong kitu deui Nyi Sarah. Nanging kumaha Jang? Geus ceuk Abah mah ceuk kudu loba mikir. Tidanget ayeuna mah tong ham-ham jeung hariwang. Sabab Abah geus ngedinan. Sigana geus nepi kana waktuna lamun Ujang jeung Nyi Sarah anak Abah pikeun ngamimitian di muka lambaran kahirupan anu anyar anu pinuh ku pangharepan jeung kabagjaan. Sareta bisa hirup runtut raut sauyunan, sareundek saigel sabobot sapihanyan, kacai jadi saleuwi, kajarat jadi salogang. Tah kitu harepan Abah mah ayeuna teh Jang Sarkum. Kitu ceuk Bah Ijon. Paromana bear marah mai nandakeun hatena anu keur bunga. Samalah ayeuna mah geus leah daek narima Sarkum jadi minantuna. Sedengkeun pikeun Sarkum ngadenge Bah Ijon ngomong kitu teh kalah jadi bingung. Maksud hate rek nyarita anu sajelasna teh beut jadi asa-asa. Kunaon Jang? Nah, geuning kalah jadi ngahulang. Nya naon deui atuh anu jadi pikiran hidup teh? Cing sok gancang caritakeun ka Abah. Tanya Bah Ijon bari neuteup ka minantuna anu keur diuk bari ngabelenguk. Leres Kang Sarkum nah aya naon? Sok we atuh enggal carioskeun ka abdi sareng ka Abah. Sarta teu kedah asa-asa supados enggal kahartos. Naha naon atuh maksad Akang anu salaresna teh? Nyi Sarah anu ti tadi ngabandungan milu nimbrung. Da puguh nempo salakina ukur ngahuleng bangun anu keur bingung. Sanggeus aya kana sawatara waktu Sarkum rumenghap narik napas jero. Geus kitu pok ngamimitian deui ngomong. Puguh oge kieu Abah kitu deui ka Nyai. Ari anu salaresna mah kadongkapan Akang ayeuna ka dieu teh sanes bade mapageun Nyai. Nyari kitu rek naon atuh? Bah Ijon tumanya bari mencerong ka Sarkum anu diuk hareupeun. Leres Kang, bade naon atuh Akang teh sok enggal dugikeun ngarah abdi sareng Abah teu janten panasaran. Ceuk Nyi Sarah bari neuteup kana beungeut Sarkum. Atina deg-degan samalah asa pating sareblak kitu di jajantungna oge ngadadak jadi ratug teu puguh rasa. Beut kawas anu rek manggih kareuwas. Nyai Sarah, hampura Akang. Ari anu sabenerna mah Akang teh ngahaja datang ka dieu. Taya lian ti rek nyerenkeun Sarah ka Abah. Ti saret ayeuna Akang geus teu ngaboga-boga kana diri Sarah. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Nya dina poe ayeuna, menit ayeuna jeung detik ayeuna Akang rek seren sumeren. Masrahkeun Sarah ka Abah anu janten sepuhna. Sarta ayeuna keneh Akang ngaragrakeun talak hiji ka Nyai. Kitu caritaan Sarkum. Nya puguh atuh Bah Ijon meuni ngagurubug ngadenge kitu teh. Komo Nyi Sarah mah beungeutna katara meuni pias awakna ngaleper. Naon Sarkum? Nyaha teu salah anu bieu ditepikeun teh? Tanya Bah Ijon bari mureleng ka Sarkum. Hatena keheul sarta asa teu percaya. Sumuhun lares Abah telepat kitu pisan maksad abdi teh. Ayeuna abdi masrahkeun Nyi Sarah ka Abah. Rupina mah abdi teh moal tiasa ngahiji deui laki rabi pikeun neruskeun rumah tangga sareng Nyi Sarah. Walon Sarkum ngomongna tatag.
Da puguh hatena geus buleud hayang papisah. Ai, dasar lalaki kurang ajar. Utut burung siya lamun rek ngomong kitu man hatu sa lain cita tadi. Kalah ku dewek dihaminan ari sugan cerek mapagunoy anak dewek. Ari pek cerek ngajak papisahnya. Lamun seug apa ti samemehnya ku aing moal disuguhan sia koplok. Nyaan ngahina sia teh ka dewek. Ceuk Bah Ijon bari tutunjuk. Beungeutna beureum bakat ku ambek. Sedengkeun Nyi Sarah geus teu bisa ngomong nanaon. Atena nyeri jeung peurih. Teu karasa cimata merebay masuhan kana pipi. Antukna hing ceurik bakat ku sedih. Sarkum, lalaki kurang ajar. Poe ayeuna si laing geus masrahkeun anak dewek Nyi Sarah. Tohagna mah si laing geus nyerahkeun ngajak pepegatan. Nyaheug ku dewek tang tu ditarima. Tapi inget sia, si laing ayeuna geus nganyerikeun hate saurang awewe anu geus satia satuhu babakti marengan hirup maneh. Sarata leuwih ti 10 tahun si Sarah di bawah sangsara balangsak. Piraku si laing geus poho. Alusnya kalakuan teh keur sangsara babarengan ari geus beunghar dipiceun. Dasar lalaki atah adol sia. Mata kaing teu satuju ti baheula oge kitu sia teh. Mata kaing teu satuju ti baheula oge. Kitu ceuk Bah Ijon. Ngomongna sesentak panonna bolotot dadana reng haperanjung. Nya teu poho abdi oge Bah. Samalah kacida ngaduhunkeun ka Nyi Sarah nu geus gede jasana sarta moal dileleungit kabelana karasa pisan. Tapi nya kudu kumaha atuh ayeuna mah. Lantaran terus terang we abdi teh geus eueuh kasuka sarta moal bisa dipaksa. Jawab Sarkum salse pisan. Sanajan nempo Bah Ijon anu keur ambek oge tapi pikeun ayeuna mah teu mata kimir. Hatena geus buleud tekadna geus panceg. Naon bae anu kajadian sagalana rek disanghareupan. Kang Sarkum, nahanya kitu niat akang teh moal bisa robah deui? Tanya Nyi Sarah bari nginghak ceurik. Cimata terus murubut teu katahan. Ngadenge kitu Sarkum ngareret terus neuteup meuni anteb. Hampura Sarah, sigana niat akang teh moal robah deui. Ayeuna urang kudu papisah. Sabab anu sabenerna mah rumah tangga urang teh geus lekasan sataun ka tukang. Dina mangsa Bah Ijon misahkeun urang. Walon Sarkum bari neuteup ka Nyi Sarah anu keur ceurik. Kang Sarkum, nah akang geus poho kana janji urang duaan anu geus diucapkeun baheula. Ceuk akang susah senang urang bakal terus hirup babarengan. Tapi nah ayeuna geuning beut kieu buktina. Sarah, akang teu poho kana janji anu geus dikedalkeun ku akang. Tapi ku ayeuna akang bener-bener mentari hampura. Lantaran akang teh teu bisa nyumponan kana eta janji. Nah aku naon jeung naon anu jadi sababna? Tanya Nyi Sarah bari ceurik inghak-inghakan. Cimata terus murubut masuhan pipina. Hate nyeri jeung peurih anu taya hinggana. Ditanya kitu Sarkum teu nembal. Kang Sarkum, nah naon anu jadi sababna Kang? Sok geura caritakeun anu jujur ka abdi sarta ulah aya anu disumput-sumput. Sarah, terus terang bae akang teh teu bisa neruskeun deui rumah tangga urang. Ari anu jadi sababna akang teh nyeri hate ku kolot Sarah nyatana Bah Ijon. Anu ti baheula teu weleh ngahina jeung nyacampah ka akang. Pedah akang jelema teu boga estuning lara balangsak. Sampalah Bapa Nyai sorangan nepi ka geus tega misahkeun urang. Tah kulantaran kanyerian eta, ayeuna akang geus teu hayang boga mitoha Bah Ijon. Lantaran nyeri hati akang moal bisa lipur sanajan nepi ka iraha bae. Tah kitu Sarah. Walon Sarkum ngabudalkeun sagala eusi hatena hareupeun Sarah. Ngadenge kitu Bah Ijon anu keur ngabandungan ngahuleng.
lantaran dirina rumasa geus loba pisan nganyerikeun hate anu jadi minantuna. Jadi wajar lamun ayeuna Sarkum nyarita kitu lantaran memang kanyataan anu sabenerna. Jadi sababna teh alatan akang nyeri hate ku Abah. Teu salah kitu pisan Sarah. Samalah apan Nyai sorangan tangtuna nyaho kumaha kejem jeung tegana Bapa Nyai ka akang. Jadi geus bae Sarah rumah tangga urang cukup nepi ka dieu. Sarta moal bisa diteruskeun. Soal barudak anu dua teu kudu hariwang. Sabab akang tentu bakal tanggung jawab. Jadi geus we lah kitu ayeuna mah teu kudu loba dicarita. Kang Sarkum, teteh lah geuning akang teh meuni kejem sarta eueuh bedana jeung Abah. Anu sok nganyerikeun kana hate batur. Geus Sarah ceuk akang oge geus teu kudu panjang carita. Tah ayeuna mah kulantaran pamaksudan akang geus ditepikeun. Sarta tangtu geus kaharti jadi ayeuna akang rek balik. Ceuk Sarkum bari terus rek nangtung. Keh heula Kang Sarkum. Ulah waka indit sabab aya anu rek ditanyakeun. Rek nanyakeun deui naon Sarah? Kang Sarkum cenah akang teh nyeri hate ku Abah. Jadi alasan pepegatan urang teh alatan Abah. Tapi naon anu jadi kasalahan abdi Kang? Tanya Nyi Sarah panon anu baseuh ku cimata neuteub seukeut ka Sarkum. Sarah, anu sabenerna Nyai mah teu boga kasalahan. Samalah akang anu salah mah. Sabab salila urang rumah tangga akang teu bisa pisan mere kahirupan anu cukup. Jadi hadena mah memang urang papisa sangkannya bisa menangkeun lalaki anu leuwih ti akang anu bisa mere kabagjaan. Sakumaha anu dipikah hayang ku Bah Ijon Bapa Nyai. Jadi sanajan ayeuna papisah jeung akang, tangtu Nyai bisa kawin deui sabab umur ngora keneh. Sarta Nyai mah geulis keneh pasti bakal loba lalaki anu daek jadi gaganti akang. Tah kitu Sarah. Ceuk Sarkum nyaritana tandes tur daria tuning matak nyeri kana ati. Kang Sarkum, akang tega nyerita kitu ka abdi. Sanajan nya abdi ngora keneh sarta ceuk akang geulis keneh. Tapi pikeun neangan saurang lalaki anu bisa dijadikeun batur hirup sarta anu bisa dijadikeun panyalindungan. Tangtu teu sagampang caritaan akang. Tembal Nyi Sarah bari murag-murageun cimata anu terus murubut masuhan pipi. Akang oge ngarti Sarah kana hal eta. Tangtu moal gampang. Samalah keur akang oge tangtu moal gampang pikeun neangan awewe anu bakal jadi gaganti Sarah. Lantaran Nyai teh saurang awewe anu hade sarta taya pisan cawadeuna. Tapi sanajan kitu keukeuh akang moal bisa neruskeun rumah tangga urang. Tah kitu keputusan akang Sarah. Kang Sarkum, nah eta keputusan teh moal bisa robah deui. Kawasna moal. Lantaran tekad akang geus buleud sarta moal bisa dirobah. Kulantaran kitu geus bae ayeuna mah teu kudu nyaritakeun deui hal eta. Sabab bercuma sarta moal aya hartina. Ti saret ayeuna ka hareup urang geus eueuh urusan, salain ti urusan anak anu dua. Nya geus ayeuna akang rek balik. Sakali deui hampura akang Sarah lantaran geus nguciwakeun. Ceuk Sarkum amitan ka Nyi Sarah. Geus kitu ret ka Bah Ijon anu ti tadi teu lemek. Abah, ayeuna abdi permios. Sakali deui hapunten abdi Abah. Teu nungguan jawaban. Harita keneh jung Sarkum nangtung terus muru kana panto. Jurut turun kaburuan satuluy nama ngaleos indit ninggalkeun eta imah. Dijajabkeun ku paneuteub Nyi Sarah anu baseuh ku cimata. Sedengkeun Bah Ijon anu ti tadi aya di dinya. Teu bisa cacarita gawena jempe bae bari melong kana tonggong Sarkum anu geus beuki anggang terus ngiles palebah pengkolan. Kang Sarkum! Ceuk Nyi Sarah ngegero ka Sarkum anu harita geus teu kaciri. Sageruk Nyi Sarah ceurik sorana tarik matak pikahariwangeun. Ningali kitu Bah Ijon anu keur ngahuleng puguh jadi hareugeun teu puguh cabak. Lantaran watir kanu jadi anakna. Sabot keur kitu torojol bojona ambu uneh anu kakara balik ti warung. Sedengkeun tukangeun incuna anu dua jang Panji jeung Nyi Sari naruturkeun. Barang ningali anakna Nyi Sarah anu keur ceurik, puguh atuh ambu uneh reuaseun.
Nyai kunaon hidup teh anaking. Nah geuning bet cerik. Tanya Ambu Uneh bari gura-giru nyamperkeun ka anakna. Gek diuk gigireun. Ambu. Ceuk Nyi Sarah ngagabrug ka indungna terus nyuuh kana lahunan. Hing ceurik beuki tarik estuning kanyanyerian. Nyaksian kajadian kitu Ambu Uneh jadi gemper sarta teu nyaho kanu keur kajadian. Ari barudak anu dua ningali kitu teh meuni ara lohok da puguh reuwas. Jajanan dicareklan can kaburu di dahar, duanana harita ngajaran teng nangtung siga patung teu ngarti kana nanaon. Ambu tulungan abdi ambu. Nyeri ambu nyeri. Ceuk Nyi Sarah bari terus nyuuh kana lahunan indungna. Nyai anaking kunaon hidup teh kunaon. Jawab Ambu Uneh bari luwalewerek ceurik. Da puguh teu tega ningali anakna siga kitu. Tapi Ambu Uneh oge jadi bingung lantaran can nyaho kana sababna. Ambu Kang Sarkum. Kang Sarkum. Sarkum? Nah kunaon jang Sarkum? Cing atuh caritakeun aya naon ieu teh meuni asa teu pararuguh. Ceuk Ambu Uneh bari ngusapan tonggong anakna. Abah aya naon anu sabanarna ieu teh? Nah naon anu geus kajadian? Tanya Ambu Uneh ngareret ka Bah Ijon anu ti tadi ukur ningalikeun. Da puguh harita manehna oge bingung ningali anakna anu ceurik siga kitu. Ya, ambu ke heula ulah gemper. Sakabehna gua abah bakal dicaritakeun. Tapi kelanan eta barudak karunya dareuwaseun. Tempo nepi ka cara lohok kitu. Walon Bah Ijon terus ngadeuketan ka incuna Jang Panji jeung Nyi Sari. Anu harita keur maralohok bari melong ka indungna anu can repeh. Ujang incu aki sok ka ditu arulin heula di luar jeung batur. Jeung deui eta jajanan menirangem. Sok keur dahar bisa dipacok hayam. Ceuk Bah Ijon nitah ka Jang Panji incuna sangkan ulin di luar mawa adina. Mangaki, aneta teh ari emah kunaon geuning bet nangis? Tanya Jang Panji bari melong ka akina. Ya, indung hidup mah ceurik soce alasan nyeri huntu. Tah ayeuna ku aki rek badan. Jadi geus hidup duaan mah ulah hariwang. Sok ka ditu arulin budak mah, tapi kaje ulah jarauh teuing. Diburuan we lah ngadu ka leci, nya. Teu loba deui tatanya Mitra. Jang Panji gancang nungtun adina dibawa keluar. Tapi ari hatena marada heran sarta jadi tanda tanya. Ningali indungna anu keur ceurik samalah teu percaya kana caritaan lakina. Anu nyebutkeun indungna nyeri huntu. Lantaran ti heula kungsi nyeri huntu teu nepi ka kitu. Jadi ceuk pikirna tangtu aya pasoalan sejen. Sok sanajan Jang Panji kasebut budak umurna kakara 10 tahun leuwih saeutik. Tapi saeutik gedena geus boga pikiran teu kawas Nyi Sari anu umurna leuwih leutik. Abah, geus kaluar barudak teh. Cing sok geura caritakeun naon atuh anu kajadian. Pangna anak urang bisa ceurik kawas kieu. Ceuk Ambu Uneh geuwat tumanya kanu jadi salakina. Ya eta puguh oge bieu teh kadatangan ku si Sarkum. Si kasebelan manusia atah adol. Aram jadah ucut burung jeung sajabana. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula Mitra. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.